Wilujeng tepang baraya, kumaha kabarna? Saya harap semuanya sehat dan tetap semangat menjalani hidup. Sekalipun mungkin ada yang baru saja ditinggal menikah oleh pacarnya. Jangan bersedih ataupun berkecil hati, karena video kali ini saya jamin akan menghibur kalian sehingga akan lupa dengan masalah yang sedang kalian hadapi. Selain itu juga, urang ngamumulikeun karena kesenian atau budaya kita sendiri, sekaligus mengenang karya-karya dari maestro wayang golek, yaitu Ki Dalang Asep Sunandar Sunaria almarhum. Namun sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu serta aktifkan tombol loncengnya juga, agar baraya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tidak akan basa-basi lagi, hayu urang gaskeun. Cepot lan bebeja Kaua Prabu Baladewa aya nu ngahalangan jalan saelah kena cukup urang sigarepan digadil sia koing eta sihungna begu we tong kitu mah nya geus bare gambaran begu geras beheung begu nyingkah maneh his teh agan salamet cepot bunga kaula aya nu melaan saha Kakang Gatot Subroto kamana karep ngomong teh juragan Gatot Kaca ya lu di mana nah geus ka itu buru-buru bantuan sok sia hayang nyao woi maju sia woi anjir wah ada sih hati-hati. Wah, hebatna gelut jago aja gitu. Abang geus ahlina. Buta datang ditewak leungeunna, dibalikeun ka itu cokot dikitu ka dieu atuh pukul blak kitu teng bluk bahasa dewek ngajong pamajikan gitu pisan nya dabongan campelak atuh ka aing ana saya teh menyebutkeun pamajikan anu mana atau sama aya aing pasea teh aduh amoi ra naon ka sampean anu ngaran Gatot Kaca ieu ngadoneangan untung tina enteng sia batur mangga haja melaan anu katalangsara nah samarukna moal melag dina tikoro sampean ngadaharan rejeki ladang ngebegal hak fakir miskin urusan aing ngedan naon gen naon ku abdi cicing sia gen naon ku abdi tambiling sia koing kadieu pot
Tadi alim. Tadi alim. Dawala abdi pamulikeun udu dawala. Gering si dawala mah. Kene ku abdi. Wah, hebat cecekelanana ieu mah kalau. Huit. Wih. Huit. Ah, huit. Maju siap. Kelo. Pak. Tapi kabut betul. Duh, lieur euy duh. Menicing berduri nyai teh hulu aing bieu. Lumpat ka itu dengar juragan anom, ka dieu dengar ka musuh. Ka mana aing lumpat? Untung we deuh. Aya keneh ladang. Heuh. Alah. Hebat eta dunungan aing. Musuh ngarontok, kap. Ditewak, leungeun, kap. Nyeret ka dieu, dibawa ka dieu. Ngenyang gelesotkeun. Dupak waing. Alah. Hale. Ya. Woi, apa ya woi? Ya. Woi. Ayam beken. Aduh. Kade sabiji jeung bukurna. Aduh. Eta sisikuan nepi ka kitu. Teu sangka tanagana Bang Holil. Alah. Di kumaha detek agan? Hah! Udang sia. Benang euy. Benang. Waduh. Lah naon? Sikuna euy. Jeung kepretna teu sangka saha Bang Holil. Saha Bang Holil teh? Heuh di hareupeun si laing. Agan. Naon? Pajar teh agan Bang Holil. Kene antep nu gelo lah. Lain eta kadunungan wani nyebut Bang Holil. Agan deui atuh. Nya. Nah kudu bang naon itu. Alah. Dibanting agan kepret. Lan dikepret. Mode kepret abdi keur ngorak kitu tah. Basa ngepret naon? Basa ngepret bancet. Nah, anu dikepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancetna nuju dina batu. Atuh panginten ngepret batu. Gitu rupina mah. Geus nu kitu-kitu wae dituluykeun sia teh. Nu kitu wae jadi sejarah. Udang siap beureum beungeut. Notorogan rata-ratanya nu beureum beungeut mah kitu jahat. Nu mata kulah dihirupan oge euy. Pika sebeleun nu beureum beungeut mah. Mata tong diwawuhan jelema kitu mah. Borora hayang wawuh. Jeung nu beureum beungeut kitu mah. Sajabana ti goreng hate teh pedit. Karena barang batur cocorokot. Lamun ngakan barang batur aya bebeja heula.
matak tong diwawuhan Cilimit panjang koko dongko ka bapak cempelak nya buah sih teh ka aing kakara sadar duh leuh hoi udah gagan geus lamun jelema eleh ulah dipaehan sugane eling moal anu kitu mah pencit itu mah Baladewa naon teh geus aya deui wae eta gan eta menang tang ka dewa eta mah nang ka silaing nah ka kuring apa sia teh dewa naon dewala hae heueuh saha eta lu alah budak ngora cung euy aya saha cepot juragan aya saha duka tuh alah gagah ya budak ya sareng Bang Holil ge kasep kena itu nepi ka ke sia teh ka saha ka Bang Holil aya gan Bang Holil sanes lain entong ngambek saha sampean sinatria ngaran kaula Pancasuta ye udah naon panca kaki cenah Pancasuta di mana Den kula urang kampung padusunan urang kampung Baulisung sami atuh sareng abdi urang kampung Butarasi nya sami sareng ieu urang kampung Bau Kesang lamun Bang Holil urang kampung Bau Ceuli kasaha sia ke Bang Holil agan Bang Holil sana lain tong ngambak duh aya ngececek aing Sampurasun Rampes dah nya urang Sunda teh ieu mah nya teu gengsi make iket oge mode dewek sampean saha panjenengan kakasih ngaran kaula Gatot Kasa iya aya eta nu pangker aku Bima Bima nanaonan sia teh nanaonan nah aya Bima kuleuheuk kieu sabab keur usaha aya itu anu tukang abdi Agus Lioban nya sareng Mamah Hajah Agus keke naon itu dina kareta teh eta teh harta kakayaan pikeun dugikeun ka anu hak narimana ngan aya gangguan begal di dieu oh kumaha eta rengse sampean sa ngaran kaula Pancasuta di mana kaula bisi anjeun tapa kaula teh ti lebahkeun Gunung Maliawan uluh jauh atuh jauh Kang Maliawan moal geus jadi kota teh tempat ayeuna baheula mah dina zaman Ramayana masih keneh leuweung cucuk lungkang teh euy dewek kaliwat kaynya teh rimil ku pacet ku dom-doman ayeuna geus bangunan rupa-rupa eta mah pinuh ku hutang lain ku pacet heeh lain pinuh ku pacet eta ku hutang kaleresan pisan atuh naon
manawi ieu memanawi maksud kaulah teh bade tumaros dupi Prabu Baladewa aya di dieu teh aya iya sok Prabu Baladewa maksudna bade nepangan uap Prabu Baladewa leres naon maksudna ai dongengna mah panjang yuk ngadongeng heula jigana da wala nya dongeng sabada sore-sore waom bade ngadongeng anu disponsoran ku ban Leo ban bilih Priyogi ban rupi-rupi ban mobil sareng bantingkeun nah kamana karepe nya maksudna pokona dongengna panjang nya naon kaulah teh boga tempat ye ait di tempat kaulah teh rupa-rupa penyakit kejadian anu kena na kawarga kaulah dulu diantawisnya penyawat naon teh rupa-rupa batuk engap dah lamun batuk-batuk eta teh bisa disebut flu burung di ditu ngukut burung teu henteu aya ge hayam susah ngajawabna aing da penyakit lagi ngaranna ge flu burung nya da sarua manuk hayam teh unggas teh nya unggas mah di mana urang geus beudahar aya nu nawaran urang tuang atuh unggas ngeus atuh tah mah ngeus mah pergi ngagali lingis tah mah lingis mah aya paribasana naon lingis kurisi rempan ku gayaan ingis atuh tah mah ingis mah negara Inggris negara mah Inggris mah di mana urang init Kalembang tah meni Inggris punya tiris nu jauh tina Inggris karena tiris bisa penyakit leungit wabah hilang tapi kaulah teh kudu numalan eta tempatnya eta ku Baladewa dek diala getih na dek diala nyawana ku kaulah wong edan loh nah anu teu disangka bakal kejadian kieu jadinya munguh pangeran mah araraneh di dunya mah euy dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta tapi teu beuda teh euwah-euwah teu bisa disebut euwah-euwah da eta mah keur melaan anak atawa rakyatna tapi ngebelaan rakyatna ngarugikeun batur teh marukana Baladewa teh meureun eueuh keluargana sampean dek ngalan nyawa uap Prabu Baladewa lamun kitu hayang saling sareup hareupan jeung kaula putrana oh sampean teh putrana iya da ieu putrana ieu teh putrana Baladewa ai putra aslina mah sanes ngan ieu ka Baladewa teh ua nyagan ua nini diuk sia tah diuk pernah teh maksudna kumaha sing hareupan kaula Gatot Kaca bisa uap Prabu Baladewa kabawa ku sampean tapi semplakeun letak tak katua pakensa pegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga oh kitu iya wani kira-kira na wong edan ya kitu dunungan aingnya silenggrenge aing padahal dewek oge gayana teh gajah Gatot Kaca di mana aya jelema nu ngajago teh sampeurkeun ku aing hareupeunana di kitu cekuk teh nepi ka teh eling aing aing suka teh moal neungeul dek melaan iya tega lara tega pati tega sok singkahkeun eta nu duaan naon
nah saya teh wani-wani nyingkahkeun kawas pribumi wes ya ngagokan jeung pika sebeleun deui goblok siksa ku aing sia tuman mun lah jika nyika siapa gek nah make amak nanti adanya pegek aduh ampun tewaknya gantuman lah nya eta rupa anak kasep tapi nyika si mah pipilun nyika dolar nyika saurkeun ka Prabu bejakeun ditembak mangkana boga senjata sakti senjata naon cau mangala Gatot Kaca hebat sampean iya woi yo aya eta gunungan teh maruka naku maha euy kumaha ye lawan lagi tuh kagok ah iya tak jahat ya wih ya tuh ya gitu daing siku aing nya iya aya kitu aing teh da sia mau ngomong wae ya woi ya woi fuck off Sapira sia sese beretring si laingna sok sia dunungan aing tah morukan aku mah hameur Bang Holi nepi ka keukeuh aing nyebut Bang Holi alah ampun luar biasa tetenggelan teh waduh wah lain teh sabong urang ieu budak teh ye alah lamun di dinya ngelekeun Bang Holi ye sia teh bakal dilani ku kuring Bang Dani hebat Gatot Kaca aya leuwih na eta ayo maju wah urang ngadu ilmu sekalian sok make naon dinya Pansabraja iya halus Pansabraja sampean dek kagunakeun naon kilat bajra wah Pancabraja deket euy kilat bajra jeung Pancabraja la naon awas ya ulah deket teuing leu ya cicing dinya cicing lu kejadian naon dareup mawilan waduh ulan Gusti Prabu semah kapihatur aya kejadian apa aya kejadian naon kuno lamat eta mah moal kaharti kasauran juragan Baladewa megancang lan aya naon aya kejadian kulan aya satria bener lah
Urang mana cenah? Oh. Urang Purwadadi lah. Maksudna naon? Maksudna naon? Lah, maksudna naon? Nu mawi naroskeun salira da. Najakeun kaula. Nuhun. Maksudna? Maksudna? Lah, kumaha cenah? Oh. Abdi pindah hareup. Pindah hareup. Lah, pindah hareup sing. Hese rek mah iduh. Kumaha maksudna? Ngancam salira cenah gaduh tempat, aya tempat teh kaserang ku rupa-rupa panyakit. Tuluy, doh. Tah kitu aing ngomong di ieu teh. Soak. Tiasa dilanongan tapi kedah ditumalan ku Gusti Prabu Baladewa. Balik sia ngomong teh. Nu balik sia ngomong. Nuhun. Peuh. Sabaraha urang? Ah, sorangan we kulan. Lulululul. Nuju di payunan ku Juragan Gatotkaca leres sakti mandraguna. Sing hareupan kitu bejakeun kana aing. Sugan trek kumanehna. Nah, itu dia Baraya. Semoga bisa terhibur ya. Sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tutup lawang si Gotaka.